Harita kira-kira wanci pas sore, dimana waktu harita di pakampungan geus marejeuna atanapi kebiasaan alaraya di lemur. Munggu ari di pakampungan mah da pas sore mah sok kararumpul. Da biasa kakarabona teh nepikeun ka lohor anu karuli, anu ngadarabon, anu nyarawa. Ari di pakampungan eta di lemur si Udung jeung si Usman biasanya sabagean mararani teh osok kawahangan. Da di wahangan aya cai nyusu atanapi sirah cai anu herang ngagenyas, caina ngagolontor kalayan ngahaja ku warga teh di bunian tempat pamanian nama pakai pancuran istuning matak endah matak seger anu mararani. Ainu mararani kadang-kadang ainu boga sumur sok di sumur anu bararoga mah anu jelema beunghar mah. Ari nu teu boga sumur mah nya kawahangan we maranina teh nya reuseuh nanaon. Sok sanajan ti lemur kawahangan teh lumayan jauh nanyak atanapi mudun. Dipugu posisi wahangan di lebak. Harita si Usman jeung si Udung sasaran ieu tara biasana make jeung hayang mani di wahangan. Di cai seke disebut teh. Tapuga si Usman mah boga sumur biasa boga bak. An burit harita mah hayang ngajaran mandi parisa kalian cenah cuci panon sugan aya mojang desa anu keur mararani. Dong urang mandi ka lebak ka cai seke. Tara-tara ti sasari make jeung hayang mandi ka cai seke sagala rupa jalan rauh sia teh cara rape. Ngajaran sia teh sababna tinggal di tetangga urang si Oding panungal poe teh manina teh ka cai seke wae awakna teh jag-jag sia sehat awakna teh tenagana oge hade apa meureunnan maneh oge. Heueuh itu mah tuluy kumaha erek mani. Oh urang mani ayeuna kebenaran ayeuna geus meujeunna ieu pas sore kaduana atuh sugan we urang bari cuci panon loba barudak loba kawewe sok mararani dirinya. Sia mah ulah bisi ieu ke bisi menjarkeun noong sia mah entong noong atuh. Oh ari noong mah pasti nama naon atuh urang ngintip we ngintip. Sia mah sarua kene sia teh. Oh nama tuh nam bawa nu entong bawa eta simut. Sia mah nya atuh sia teh ngaranna ge mani nya mawa anu sok kemana karep wae manya arek mawa lomari kitu. Nama tuh nam cek si Udung beri ngajurung si Usman sageus nyarokot anu si Usman jeung si Udung kincrit wae ngadigdig ka lebak nurugdug mudun dasirikeun cai sekena dihanap
di jauh di lembur gancangna carita si Usman jeung si Udung geus nepi ka sisi wahangan barang breh teh katingali aya meureun opatan mah anu mararani anu tiluan masih kena ngajang-jang nungguan nu saurang marani budak awewe mareujeuhna tuh cai oge tuh tingali aduh mantep gitu tingalikeun ku sia Dung eta tuh si Ica ning itu si Dedeh itu ning tuh si itu anu gede mah tuh tingali si Odah mah gede aduh aing meni hayang ningali euy muga ning gadis sungkul ulah ningali ih pamali teu meunang teu ulah tingali haram panon teh kudu dijaga oh ulah ningalinya ulah kudu kumaha tuh lamun erek disampeurkeun tuluy dibekem bawa ku sia kawahangan karabekeun pek ku sia perkosa dirinya ide teh mah cemerlang hayu atuh hayu naon perkosa ulah sia teh ngarep wae kok cek maneh kitu ih aing mah heureuy sia mah hayu atuh halebak engke kencenana naraikeun la hayang cing jararit mah ngararemek ke sakitu sok nyararekan tandingan ka aing sia oge sok nyarekan geus teu apal batek awewe wae sia mah atuh tungguan mah di dieu di dieu menyarek nampu di situ na kokocoran pancuran gitu si Usman jeung si Udung tungtungna larariuk dina sisi wahangan kebenaran dina sisi wahangan teh aya tempat naon lah taneuh anu laleucir puguh meureun geus sok dipake larariuk bari nungguan barudak awewe anu mararani si Usman jeung si Udung ngarerepluk bari ngawangko harita anu mararani kacaritakeun geus bareres tuluy we hararanyak ningali si Usman jeung si Udung taburok awewe teh bangun anu sararieun da puguh si Usman jeung si Udung mah sok jararail jeung sok paralit deungeunna teh atuh ngalaener leumpangna teh kajian teh nguriling teu ngaliwatan kelebah si Usman jeung si Udung tuh cai oge kajian nguriling we ka dari itu mumul ngaliwat hareupeun sia mah da sok dicabakan bujurna sia mah dasar budak boloon dicabakan bujur ge meuni mumul komo batur maning tara aya pisan nyabak acan udah teh sama purunyus sama ulah teh sok amekeun da wewe masuk amekeun dicabak bujur mah oh kitu teh tuluy cabak naon atuh anu atoheuna lamun erek dicabak beuteungna ku siha da aing teh paraji pake jeung dicabak beuteungna sagala komo beuteungna berenang cacakan bujurna ge sok ngamek moal beuteungna mah bohong hayu urang mani hayu tumbun ge mumpung kosong cek si Udung bari cengkat menna tuluy ngadigdig wae ka pentas kacai seke beragadang lan baju jeung calana tuluy gebrus wae mandi bangun anu geunah pisan ari si Usman meuni kabitaeun buru-buru manehna oge
ngelaanan baju jeung celana tuluy weh asup ka piding nyata kada tampian mun mengke atuh sia teh saurang pasidik aya aing keur mandi aduh ampun sia mah meni kudu-kuduaan sapanjuran oge kuburukon atuh sia teh aing hayang buru-buru ngagebrus ya pek atuh pek nya pek aing keur genah oge kitu cek si udung bari cengkat tuluy dianu sanggeus beres mararani tuluy manehna barari ngadigdig bangun anu yang buru-buru nepi ka imah atuh mainna setengah lari-lari setengah lompat-lompat di bari nanya ka tonggo ari geus nepi ka lemur kek si Usman diuk bari reng haprayug aduh capek we terus mandi teh yang saya memakai lompatan tuh aing jadi menurutan tuh nih kesangan deui kumaha tuh moal bener nya kesangan deui bau deui awak ieu hayu urang mandi deui nya kudu mandi deui ieu mah moal bener ieu hayu mandi deui cek si udung bari cengkat tuluy ngadedik di kalebak balik deui ka cai seke jeung si Usman tuluy gebrus di mararani sanggeus beres mararani tuluy manehna ngadik-dik di ngalenghoy nangek berenang nanya ari geus nepi ka tungtung lemur ka tempat anu mimiti gek si Usman deuk saleles kieu euy dong aduh sarua capek tuh nangesang deui ningan nangesang deui ningan ieu motot kumaha tuh nya maneh deui sia teh mah nya ngesang kieu rek langsung disalin aduh nama tuh orang mani deui nam kiring deui si Usman jeung si Udung ngadik-dik deui ka lebak ka cai seke sanggeus manehna mani deui tuluy carengkat deui si Usman jeung si Udung ngalenghoy deui init ka tongo sanggeus nepi deui ka tungtung lemur ka tempat anu miti manehna diuk kek atuh si Usman diuk deui alah capek euy capek deui ning yuh ngesang deui ningan kumaha tuh nya mani deui atuh kalebak aduh babari ngesangnya ngesang wae aing kumaha tuh nya kudu mani deui atuh nama tuh mani deui cek si Usman bari cengkat tuluy manehna ngadik-dik deui aya meureunan 30 balikan mah si Usman jeung si Udung lamun cek dongeng bohong mah manehna bulak-balik si Usman jeung si Udung kitu jeung kitu tungtungna leuleus manehna ngos bae ngesang lo ge tung ngageningan da ngesang wae atuh da pasti ngesang deui da atuh kalebak ayeuna urang usan we usan tong mandi deui keur bae urang mandi deui di imah we hayu napa tuh ka babari ngesang geningan mandi di wahangan mah kitu cek si Udung waktu harita